Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-ghibatu ari ieu eta gibah. Al-ghibatu ari gibah min a'dhami afatil lisani eta pang gedena pirang-pirang cilaka letah. Wahya sareng ari ieu ghibah min kabairi dzunubi eta ti pirang-pirang kegedena pirang-pirang dosa. Walaha sareng eta tetep pikeun itu gibah teh adrorun azimatun. Adrorun ari pirang-pirang bahaya madarat azimatun anu gede. Liannaha karena sayaktosna ghibah tuhayyi ju eta ngobarkeun ieu gibah narol fitani kana seuneu pirang-pirang fitnah. Watak tong sareng megatkeun ieu gibah rawabitol ulfati kana pirang-pirang tali kadeudeuh wal mahabbata sareng mika cinta bainan nasi di antara manusia. Wawaroda sareng geus datang naon tafsiruha penjelasanana ieu gibah fi hadisin dina gibah. Atadruna ma al-ghibatu atadruna nah nyaraho aranjeun ma ari naon al-ghibatu eta gibah. Qalu nyarios ieu para sahabat Allahu ari Allah wa rasuluhu sareng utusanana Allah a'lamu eta anu uninga. Qala ngadawuh ieu Rasul zikruka eta nyaritakeun anjeun akhoka kadulur anjeun bima kana ku perkara yakrohu anu mikangewa ieu ahu kana emma. Kila dicaritakeun afaro aita naha ningali anjeun ingkana lamun bukti fi akhi eta di dulur anjeun naon ma perkara aku luhu anu ngucap anjeun kana emma. Aku luhu anu ngucap kuring kana emma. Qala nyarios Kangjeng Nabi ingkana lamun bukti fihi eta tetep di itu akhi naon ma perkara takulu anu ngucap anjeun pakodi tabtahu nyata geus gibah anjeun ka aku. Wa illam yakun sareng lamun teu bukti fihi eta di aku naon ma perkara takulu anu ngucap anjeun pakod bahat tahu nyata geus bohong anjeun ka itu aku. Ai kadabta tegasna bohong anjeun waftaraita sareng ngaya-ngaya anjeun alaihi ka aku. Watakunu sareng bukti naon al-ghibatu gibah bi dzikril uyubi eta nyaritakeun pirang-pirang aib fi dinil mugdabi dina agama jalma anu digibahan au badanihi atawa badana ieu mugtab au nasabihi atawa nasabna ieu mugtab au khuluqihi atawa akhlakna ieu mugtab. Wa fi kulli ma sareng dina saban-saban perkara yunsabu anu dinisbatkeun ieu ma ilaihi ka ieu mugtab hatta pisaubihi sehingga dina pakaianana itu si mugtab wadarihi sareng imahna ieu mugtab. Wa yakunu sareng bukti naon zalika ieu gibah bil qauli eta ku caritaan awil kitabati atawa tulisan au bil isyarati atawa ku isyarat au bil muhakati atawa kalawan tuturuti ka ayamsi saperti leumpang jalma khalfal a'roji ditukangeun anu jalma anu cingket muta'arijan barina cicingkedan. Wallahu a'lamu bissawab.